Perhatian sakabeh nu aya di dinya awakna siga nu ngolecer muter mangsa nyingkahan panarajang lawan. Ngajadikeun sabetan-sabetan bedog lawan teu keuna kana sasaran. Kuila plos. Sabetan dua lawan ngeplos teu keuna kana sasaran. Hai, nu kieu coba-coba pikeun yang harupan Sari Langking. Guguru deui 5 tahun kakaraan di kaduaan bisa nandingan diri kula. Hayo kula aya di dia ya. Cek Sari Langking nyarita ti tukang ngenjirim dua lawana. Kituna teh teu tingalun ti seuri jeung ulak cangkeng kewas jeung gagah nakeranan sikapna. Si Rawing noel kana leungeun banteng bulung bari nyarita. Hebat yang lain ambewe bantrak-bantrakeun pangartina ya nu ngaran Sari Langking teteng. Sanajan di huruf kedua lalaki akang wani tumpangan manehna nu bakal menang euy. Wah, ngera-ngera tukang ngawing-ngawing. Lalaki ngalawanan ngambewe bari ngarempug duaan. Ngamun nepikeun ka ngeleh teh ngera. Napina miraku make kudu ngeleh lalaki ku ambewe, Kang. His. Ari ambewe na jagoan mah eueuh piraku teng. Ngan anu mata kaget teh pikeun akang mah eueuh deui nah jagoan wanita ti mana ieu nu ngaran Sari Langking teh. Wing maresep tadi ngekeur luncat-luncat na Kang ngawing-ngawing. Ngatingali Kang, ngatingali euy. ngatingali we ngatingali naonana teng? Ngenya ngatingali sirahna ngejeng dadana. Alah, manalahan na ngamun ngente make nyalana mangsima make nyamping meureunan dinyingsatkeun ya Kang. Nikmat meureunan ningalin nangoge. Wah, ayeuna teh sok boga pikiran kanu lain-lain enteng mangeres. Tingalikeun gerateng tuh, moal kuat eleh ta dua lalaki anu ngahurup ka Sari Langking teh. Wani tumpangan akang mah. Sok perhatikeun teng, tarung geus dimimitian deui tuh. Si Rawing nu geus nyangking ilmu pancatunggal bisa nitenan kaayaan sakaligus bari ngijir kana kaayaan anu lumaku. Yen ajen tahapan pangarti Sari Langking jelas aya di saluhureun dua lawana. Tarung ijen wawasen geus dimimitian deui, dua lalaki anu kawilang geus aya umuran teh beuki segut jeung beuki cepet dina ngalakukeun gerakanana. Mangsana rajang ka Sari Langking. Sabuk pecut dina leungeun Sari Langking, mimiti meta dina leungeunna anu katuhu ngahiuk sorana mububang baraan bareng jeung jirimna anu jojorelatan. Gulap terang jadi jeug. Mangsa bantrok sabuk pecut nu aya dina leungeun Sari Langking bantrok jeung bedog lawan. Kadenge sora nu ngabelentrang dituturkeun ku ngajarig-jeugna mundur lawan Sari Langking anu nyekelan bedog. Harita dua lawan Sari Langking silih tetep ku bantrokan kakuatan bieu geus bisa ngukur. Geus bisa kaukur yen kakuatan tenaga lapisan Sari Langking memang aya di saluhureun maranehanana duaan. Buktina we waktu bantrok kakuatan Sari Langking mah tetep ajeg panceg dina tangtungan teu gese satungjang beas cek paribasana. Sari Langking pancu dina tangtungan ngabagi paneuteup kanu jadi lawan. Bari terus cerita deui. Kumaha? Masih kena boga karepikeun terus ngalawan atawa geus teu ngarasa untupan? Cekula mah kumaha 5 tahun deui andikan leuman ilmu kakarabisan nandingan ilmu tandang maruta. Salah saurang lalaki lawan Sari Langking harita nyarita deui bari jeung sorot panon anu beuki hurung. Awewe iblis ya. Montang waka somong deuleu. Dewek teh sieun sanajan nepikeun ka kudu paeh di tempat-tempatan. Tibatan dewek teh bisa males adi kuring anu ngaran Jumari. Rasakeun si iblis. Tuya. Ceng. Meh dina waktu anu bareng duanana maju deui na rajang pada nyabetkeun bedogna anu ting kolebat ting gulilap. Tanda leungeunna atawa tanda leungeun-leungeun anu geus kalati dina ulin bedogna. Tapi ilmu silat tandang maruta anu digunakeun ku Sari Langking memang susah pikeun diimbangan lawan. Lain bae jirim Sari Langking nu bisa ngalakukeun gerakan lebih cepat batan lawan dina nying hareupan kakuatan lawan, tapi panarajang balasan Sari Langking ngandung tenaga anu rosa tur mampu malas narajang dina mangsa lawan leungiteun sasaran.
Akhirna dina hiji kasempetan ijiran jeung itungan Sirawing nu dicaritakeun ka si Banteng Wulung jadi kanyataan. Dua bedog lawan Bantrok jeung Sabuk Pecut Sarilangking ngajadikeun bedog anu Bantrok jeung Sabuk Pecut Sarilangking pada potong jadi dua bagian. Prang! Darig-deg dua lawan Sarilangking pada mundur ka tukang. Dibarung ku paroman anu kaget sabab bedogna jadi buntung. Sirawing ngareret ka si Banteng Wulung bari nyarita. Nya, percaya teh Teng. Edun nyaan lain heureuy nungan Sarilangking teh. Bahaya Lamun diantepkeun atawa teu ditulungan mah Teng, jelas bakal ngalayang jiwana yo. Lawan Sarilangking sabab kawilang garang jeung kejem daya panrajangna Sarilangking. Wah, urang mah teu kudu milu-miluan kana ngurusanna badur ka ngawing-ngawing. Ngengkeun we ngantepkeun ka ngawing-ngawing. Memang urusan batur, tapi ari kangaranan aya nu kaancam bahaya pati tur lumangsung di hareupeun urang mah teu bisa diantepkeun kitu Teng. Ngaricek nguing mangengkeun be ka ngawing-ngawing. Nulur lain urang mah ngan ngekeribut teh ngapanan keun bae. Memang lamun mere pitulung teh kudu kadulur bae Teng. Teu bisa kitu Teng. Kangarana nulungan mah ulah pandang bulu, tong beurening kakar harkat sarua manusia. Dalasana jan makhluk liana lamun memang dibinasa teu pupuguh, urang wajib ngabelo jeung nulunganna. Bener teu? Ngengke berenang ngurang jadi ngabawa-bawa ku ngurusan batur ka ngawing-ngawing. Saha nganu nyaho ngamun nganu ngalawanan Sarilangking teh aya di mihak nganu salah ka ngawing-ngawing. Maka nama ngaricek nguing mah keun bae ulah mimilueun Kang. Keun bae sanajan nya oge di pihak anu salah Teng, da eta mah tindak lakuna. Nganu ditulungan ku akang mah jelemana. Omat, cicing di dieu tong ingkat Teng. Ulah ngagamahan akang bari sakalian hayang wanoh ka ambewe anu ngaran Sarilangking. Sirawing harita nu geus paham kana sing sarwaning rupa-rupa ilmu silat. Geus bisa ngajudi yen lawan Sarilangking upama teu ditulungan geus tangtu bakal ngalayang jiwana. Dumasar kana eta tinimbangan Sirawing tatan-tatan geusan kapaksa ngalakukeun tindakan mangsa nulungan dua lalaki anu jadi lawanna Sarilangking. Sedangkan anu keur tarung katingali harita Sarilangking beki pinuh kayakinan. Baris mampu ngalaji walawan, sedangkan dua lawanna pilih silih reret, hatena mimiti kaentepan ku perasaan sabil antara terus maju pikeun ngabela harga dirina, atawa minta ampun ka Sarilangking nu ditantang tarung ku manehanana duaan. Umaya Kang Jumadi, rarasaan mah urang kuat bikin ngalawan terus Sarilangking Kang. Diteruskeun deui tarung teh Kang. Cek salah saurang lawan Sarilangking nyarita kana saurang deui. Jumadi ngatur napasna bari ngajawab, memang bener ieu. Akang sorangan mimiti sabil ya. Tetela ieu iblis teh lain bantrak-bantrakeun pangartina. Tapi geus kagok borontok kapalang caramang ieu. Leuwih hade ajal pati batan urang kudu minta ampun ka si Sarilangking. Kadenge di sora-sori Sarilangking dituturkeun ku carita nu matak teureus kadengena. Nah, rek minta ampun bae atawa rek mekan yang kere jadi bangke. Geus diomongkeun ku kula tadi Andika duaan moal mampu pikeun ngimbangan kakuatan kula. Hayo pilu deui upama memang Andika lalaki nu bener-bener hayang ngaleskan nyeri anu jadi adi anu ngaran Jumara. Waras sebeuh ting Umar Asmara. Jumadi harita ngageter awakna. Amarahna eta amarahna nepikeun ka puncakna ngareret ka baturna bari nyarita. Geus teu kudu ngingetkeun di soal jiwa ieu. Urang tarung tutumpuran dina poe ieu. Ayo, urang tarung tutumpuran ye. Sok, urang tarung dina poe ieu. Lamun urang nepikeun ka ajal, teu jadi soal. Demi ajen diri urang duaan. Ayo, srog katingali duana nama raju di ngawangun pasangan. Sanajan ngan ukur nyekal pakarang bedog anu geus buntung. Tapi memeh dua lawan majuna rajang aya nama Sarilangking anu ngageromi heulaana rajang. Sigana bae kahudang amarahna sabab nu jadi lawan tetela teu ngarasa kapok ku tandang manehna anu geus ngabuntungan bedogna teh. Ayeuna kula maju. Curelatu.
sabuk pecut dina leungeun sari langking metabet siganu hirup teh teu beda ti orai kobra. Tungtung sabuk pecut teh luak leok teh beda ti hulu orai ngarah kana panon beuheung jeung dadalawan. Jumadi jeung baturna kapaksanaker kakuatan jeung kabisana pikeun ngimbangan daya panarajangna sari langking. Tapi akhirna duanana kudu ngaku kana kaunggulan sari langking sabab karasa leungeun nu katuhu nyeri kacida. Waktu kabeunangan ku sabetan sabuk pecut sari langking ngajadikeun dua bedog dina dua cekelanana teh harita ngacleng jauhna keranan. Cebrod, cebrod, cebrod. Wah! Jumadi jeung baturna ngagero bari ngadaligdeug mundur ka tukang. Sari langking ngajolelat nuturkeun badan lawan sukuna nu metang ngabagi tajongan kana iga burung lawan. Cedak, cebrod. Wah! Ngagero deui wae duanana pikeun anu kadua kalina nu dituturkeun ku awak anu ngajengkang ka tukang. Kebut, kebut. Duanana pada rubuh nang karak bengkang. Nyobaan duanana ngoneal hudang tapi tacan oge bisa hudang bener ngan ukur ngajemprak nahan awak ku dua leungeunna. Sari langking geus maju dina rajang sabuk pecutna jelas ngarah kana sirah anu jadi lawan. Duanana geus eueuh di waktu pikeun nyalametkeun diri ngan ukur bisa peureum jadi pasrah kana nasib. Geus kabayang upama kabeunangan ku sabetan sabuk pecutna sari langking. Geus pasti bakal bencar sirahna Jumadi jeung baturna. Tapi sari langking adadak kagero kaget. Sabab harita teh aya jirim jalma anu nyamber kana cangkengna. Heh, ya setan, sandika ha? Sari langking pancu dina tangtungan panarajangna gagal celegedeg teh aya jirim anu nangtung di hareupeunana. Anu tetela tayalian ti Sirawing. Sari langking neutup seukeut rutret kaluhur ka handap bangun keur naksir kana tangtungan Sirawing. Katingali Sirawing nyerenge seuri bari nyarita. Cukup sari langkeung, cukup. Lawan anu geus teu daya teu kudu dibinase. Naon sababna? Sabab tindakan kitu hadina teu nyatrieu. Kapaksa kuring pipilueun lantaran teu mikeun lamun di ieu patempatan aya korban teu pupuguh. Entong melong bae kitu atuh meuni lila-lila teuing naksir teh. Geus puguh akang melalaki, lalaki akang teh nyai mani diraretan luhur jeung handeup. Sari langking neuteub seukeut ka Sirawing teutepan anu ngandung rasa panasaran. Sabab geus aya jalma anu kumawani ngahalangan kana tindak pamaksudanana. Saha andika ha? Wani-wani pipiluan kana urusan kula. Naon hubungan jeung dua lawan kula anu sakuduna binasa? Tadi kula ngeun kula, ha? Aduh, galak euy panunna mending ngadilak kitu. Ari hubunganna mah hubungan naon-naon sari langking. Ngan kuring geus ngabandungeun cita tadi kana ieu kajadian. Jadi teu mikeun lamun Jumadi jeung baturna kudu jadi korban anjeun kitu tah. Kitu sari langkeung. Saha ngaran anjeun ha? Coba sebutkeun ngaran andika upama memang rek ngabela si Jumadi. Kula pantrang jiwa jalma anu henteu nyaho ngaranna, ha? Sikep jeung caritaan sari langking bangun anu nguntup pisan ka Sirawing. Aduh, nya acan ngawanohkeun heula nya. Ari akang geus nyaho kana ngaran nyai. Akang nu katelah mah Sirawing nyai. Datang jeung itu tuh buta pangsisina lamun dina wayang mah dulur akang eta teh ngaranna si Bargola atawa si Banteng Bulung. Kumaha? Jelas, jentre. Saha? Sirawing? Bener Sirawing ngaran andika teh. Hah? Nya Sirawing, nya. Sirawing? Sirawing ngaran teh? Nya Sirawing, nggak kaget gitu. Teu kudu kaget. Sirawing teh ngaran kuring nyai. Sari langking teteupna beuki seukeut ka Sirawing. Malah nyarita jero hatena. Geus lila aing ngadenge ngaran Sirawing teh. Nulutkeun beja mah kawilang jago pilih tanding anu mampu numpas kakuatan karaman jeung jalma-jalma jahat. Teteh masih kene ngora jeung pantes geuningan rupa nama. Hanjakal aing make kudu urusan dari ributan upama teh mah nya Sirawing ngabela si Jumadi. Satadina mah aing hayang panggih teh boga maksud pikeun ngadeuketan pribadina.
teh siga-siga ningali jelema nama anu ngaran Sirawing teh hiji jago. Hehehe, kayak kang ngahulang gitu geuningan nyai, siga pangal weh. Pasti keur mikiran akangnya. Hehehe, pastilah pasti mikiran akang. Eta cenah geuningan nu ngaran Kang Rawing teh beda jeung lalaki nu sejenna. Leungeunna geseng hidung. Nu hidung teh tu kuatan nyai. Bener tuh. Sari Langking harita narik napas panjang. Nahan geteran amarah nalamun sejago anu sejen wani ngahalangan kana tindakanana geus tangtu, Sari Langking bakal langsung narajang. Tapi ngaran Sirawing daek teu daek gede pangaruhna pikeun dirina. Naon guna jeung mangpaat andika make jeung ngabela dua lawan kula Rawing? Leuwih ada anja nyingkir, ya urusan kula anu teu bisa dipiluan ku jalma-jalma nu sejen. Pugu memang nyaho akang teh ya urusan teh eueuh pacalina jeung pribadi akang. Ngan akang ceug tadi ogen henteu mikeun lamun kudu aya korban. Teu kudu aya korban di patem-patem nyai. Lamun kitu hartina Andika ngahalangan karena maksud kula. Ngandung harti Andika rek adu hareupan jeung kula. Ngaran anjeun memang kungsi kadenge Rawing, tapi si Sari Langking teu kudu ngarasa seber anu ngaran Sirawing teu kudu. Geura tatan-tatan pikeun ijeun wawasan jeung diri kula Rawing. Sari Langking jadi galak sikepna. Nyari kitu kahayang Nyai Sari Langking mah peteh teuing akang mah nurutkeun kana kahayang Nyai. Ngan lamun ngababuk akang ulah ku eta sabuk pecut sabab nyeri ngeureun. Babuk akang kuramu anu geulis. Kuramu anu geulis nu bakal ngageleser karasana. Aduh nikmat. Setan alas, bener-bener anjeun ngomong Rawing. Tadah panarajang ye. Hah? Sari Langking maju narajang nyabetkeun sabuk pecutna ngarah kana sirahna Sirawing. Tapi Sirawing tantu geus waspada ti anggalna. Anu ngaran Sari Langking lain awewe biasa. Tebakan angin sabetan sabuk pecutna moboh ngahyuk handaruan. Plos plak. Sirawing naki sabuk pecut lawan ku leungeun katuhuna. Sari Langking ngaranjug kaget pugurek teu kaget kumaha bedog bisa potong ku sabetan sabuk pecutna, sedengkeun Sirawing nakis sabuk pecutna ku leungeunna. Kituna teh bari Sirawing bangun anu teu ngarasakeun naon-naon. Sari Langking ngajanteng nangtung ngatur pasangan, teuteupna beuki seukeut ka Sirawing. Tela lain kosong Sirawing teh. Bejang nu katarima ku diri aing lain bohong. Anu ngaran Sirawing boga kamampuan ilmu bener-bener punjul. Leungeun mampu naki sabuk pecut aing, baru teu ngarasakeun naon-naon. Tapi eueuh hartina diri aing neuleman ilmu kaki buyut irang tur ngorbankeun diri ngabakti jadi pamajikan si buyut irang. Lamun ayeuna kudu eleh ku anu ngaran Sirawing. Sirawing malas teuteupna Sari Langking bari nyerenge seuri terus nyarita deui. Naon make seuri teu puguh-puguh. Cek akang mah kumaha lamun damai we damai perdamaian. Aduh marilah kita damai. Ayo kita teh cinta damai. Nyai ayo. Teu kudu diteruskeun ieu tarung sabab wabuh jeung tepung oge kakerayeunna. Manya make jeung kudu terus tarung parabut umur. Bener teu? Bongan Andika nu pilun kana ieu urusan Rawing. Satiap jalma anu erek naon ajal bari jeung geus teu walak ayeuna kudu ditulungan. Nya salah. Pokona mah jalma nu coba-coba pikeun ngahalangan kana papaksudan si Sari Langking ngandung harti kudu ajal ku leungeunna ngarti. Hehehe, gelis-gelis galak euy, meni mondotot kitu jeung munceng kitu ka akang. Nya, tadi kitu mah kumaha ramena be akang menyai lah ngiluan. Rasakeun Rawing. Sambaran sabuk pecut dina leungeun Sari Langking lebih cepat sarta lebih hebat, lebih kuat batan tadi. Sadar kana kaayaan yen ajen tahapan pangarti Sari Langking bisa dianggap enteng, Sirawing ngagunakeun ilmu pancatunggalna dina jurus pancerasa Salining Bayu, jirim Sirawing teu beda ti kalangkang lebih cepat batan gerakan anu dilakukeun ku Sari Langking. Sari Langking beuki panasaran hatena, naker kakuatan sabetan sabuk pecutna dibarengan ku kacepetan gerak anu luar biasa. Tapi memang Sirawing pawaris utama atau pawaris tunggal ilmuna Eyang Nur Alam. Dirina nyangking ilmu silat anu tacan kungsi kanyahoan ku sakabeh jago.
Pogu mangrupa ilmu pamungkas Eyang Nur Alam anu diciptakeun di jero guha legok panamping. Tak aneh lamun Sari Langking harita beuki ngageremet hatena, sabab geus sababaraha kali dirina ngagunakeun jurus-jurus ampuh tina ilmu silat tandang maruta. Tapi tacan aya hiji oge panarajangna anu keuna kana sasaran. Dina hiji kasempetan si Rawing harita nakis disabuk pecut lawan ku leungeunna lantaran eueuh waktu pikeun miceun diri nyingkahan panarajang lawan. Hiap! Jarijeg Sari Langking harita ngajarijeg mundur ka tukang balukar tina bantrok buk pecut dina leungeunna jeung sapasang leungeun si Rawing anu geseng hideung. Tapi Sari Langking ngatur napasna bari nyarita jero hatena. Hideung, tapi Sari Langking ngatur napasna bari nyarita jero hatena. Nyaan, bener-bener kurang ajar. Pangaran si Lawing lain heureuy. Geus 5 jurus. Geus 5 jurus diri aing narajang ka manehna. Malah bieu mampu naki sabut aing anu mampu ngancurkeun batu karang. Ditakis ku sapasang leungeun si Rawing anu geseng hideung. Tetelaka-laka diri aing ngajarijeg mundur ka tukang. Bener-bener hebat si Rawing. Lamun seug teu inget kana kapentingan pikeun lumaku ka Gunung Halimun, geus tangtu aing hayang tarung tutumpuran jeung si Rawing. Tapi waktu lebih penting pikeun diri aing. Leuwih gancang tepi ka Gunung Halimun tangtu bakal leuwih hade pikeun diri aing. Sari Langking jadi nimbang-nimbang dina hatena. Antara neruskeun rasa kapanasaran pikeun ijeun wewesen ngalawan si Rawing jeung kapentingan dirina nu rek nuju ka Gunung Halimun. Ngahulang deui yo. Ngahulang deui si Nyai yo. Kumaha Nyai? Cariangkeun. Kang Rawing bet asa jeding ye lantaran Nyai sigan ka karanyaring. Kaja, akang masih kene aya di dieu yo. Sari Langking nahan getaran amarahna. Hatena geus aya dina kapancegan milih neruskeun lampah ka Gunung Halimun batan neruskeun waktu atawa ngakeun waktu tarung ngelawan si Rawing. Rawing, Andika memang hebat. Kula sebenarnya masih kene penasaran hayang uji pangarti Andika. Tapi hanjakar waktu kasida samperetna leuwih hade cukup nepikeun ka dieu heula urang mangsa ngawanohkeun diri. Ayeuna kula bakal ini tinggalkeun ieu tempatan. Tapi ingetkeun si Sari hiji waktu bakal neruskeun hancar rasa kapanasaranana mangsa ijin wewesen jeung anjeun. Jorelat jeleng. Sari Langking luncat ngajorelat jirimna lepasna keranan dina waktu anu teu dila jirim geus leungit ti eta tempatan. Saking cepet-cepetna gerakan anu digunakeunana. Si Banteng Bulung kadenge nyarita ditujukeun ka si Rawing. Wah, jadi ngabur geningan ka ngawing-ngawing. Jadi ngabur. Madahal ngeukeresep-resep muing ningalina euy. Kang Ngawing mangebat oi kalaka digamahan jadi manehna lumpat ngabur-ngabur Kang Ngawing. Si Rawing nyarenge seuri bari nyarita. Nya kabur teng. Lain digamahan ku akang tengan lamun lila teuing aya di dia bisa-bisa nyantel na ka akang. Beda di deui dina dilaksanana teng. Beda dina dilakna teng aduh meni macak ngeblak teletna macak nyeredet. Gunaonnya hanjelu teng. Si Banteng Bulung lempang nyamperkeun ka si Rawing bari nyarita deui. Wah, ngunyang aduhun misan Kang Ngawing. Ngari sugante ku Kang Ngawing ngareksina nubuh. Teraskeun kena ku uing di mangku-mangku. Marenan muing teh bisa nerus wawu manehanana si Nyaring Langking teh akang. Geus ulah gampang ka centang hate ku anu saliwat teng. Ngan terus terang we akang sorangan ngerasa kaget sabab nilik dina tahapan pangartina leuwih pundul batan Dewi Panganting atawa Saraswati pamajikan akang pangartina teng. Waktosna geningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula tuh acara dongeng Kiwari neraskeun carios si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.